Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji sinarang syukur angin kagungan Allah, solawat sinarang salam mugia dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina kesempatan ayeuna pribados bade nguningakeun ayat Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat anu kahiji. Kalimahna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismi kalawan nyebat, Allahi asma Allah, Ar-Rahman anu maha welas, Ar-Rahim tur maha asih. Sakali deui, bismi kalawan nyebat, Allahi asma Allah, Ar-Rahman anu maha welas, Ar-Rahim tur maha asih. Bismi dikawitan kul lapad ba ngandung hartos ba di dieu hiji kakawasaan Allah, dua pitulung Allah, janten makna bi unggul, bi kakawasaan Allah, bi pitulung Allah. Saupami jalmi ngalapalkeun kalimah bismillah sateu acan ngawitan hiji paniatan kanggo hiji padamelan kedah atas dasar sadayana kakawasaan Allah sareng pitulung Allah. Saupami urang bade midamel padamelan, contoh sapertos bade salat, ngucapkeun kalimat bismillah, estuning urang ngalaksanakeun salat hiji kakawasaan Allah, kakiatan dipasikeun ku Allah mangrupikeun kakawasaan Allah. Nu kadua pitulung Allah, janten mudah-mudahan saupami hiji padamelan hiji kagiatan anu dikawitan ku kalimat bismillah kenging pitulung Allah subhanahu wa ta'ala. Anu kadua, bismillah raket kaitanana bismillah sareng kalimat tauhid, nyata kalimat la ilaha illallah. Raket kaitanana sareng kalimat tauhid. Hartosna saupami urang ngalapalkeun bismillah eta sami sareng urang ngamulyakeun keagungan Allah ku ngucapkeun kalimah bismillah. Di setiap perilaku, setiap ucapan, setiap tindakan anu dikawitan ku kalimat bismillah seolah-olah urang ngagungkeun keagungan Allah, sabab bismillah raket kaitanna sareng kalimat tauhid. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah ngagaduhan dua sifat, Ar-Rahman sareng Ar-Rahim. Ieu dua sifat teh
asalna sami tina kalimat rahmatun. Hartosna kanyaah Allah. Hartosna kanyaah Allah. Ar-Rahman kanyaah Allah nu ieu mah masih luas. Atanapi masih umum. Janten kanyaah Allah anu luas dipasikeun ka sadaya makhluk anu aya di alam dunya. Kanyaah Allah dipasikeun henteu dipilah-pilah, henteu diware-ware. Nanging kanyaah Allah dipasikeun boh ka umat Islam atanapi non muslim. Sareng kanyaah Allah luas seueur anu mangrupi nikmat Allah. Sedangkan Ar-Rahim kanyaah Allah nu dipasikeun ku Allah khusus kanggo jalmi mukmin. Dipasikeun nangke di akhirat. Khusus kanggo jalmi anu mukmin dipasikeunana engke di akhirat. Eta mangrupikeun katerangan perkawis kalimat Bismillahirrahmanirrahim mugia maparin manfaat kamanfaatan kanggo urang sadayana supados urang sadayana dina sajroning ngalaksanakeun terutami dina ngalaksanakeun ibadah salat urang langkung khusyuk margi uninga kana eusina Al-Qur'an anu diantos ku urang unggal dinten dina waktos salat. Mung sakitu hapunten kasuhun hasbunallahu ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.